Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al babul arbauna ari ieu eta bab anu ka 40 fi fadilatis sobri dina martelakeun kaunggulanana sobar ingdal musibati dina nalika menang musibah. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam as-sabru ari sabar ingda sodmatil ula eta dina nalika geprakan musibah anu ti heula. Wa qala alaihi salatu wassalam laukana lamun kabuktian naon as-sabru sabar rojulan eta mangrupa hiji lalaki lakana tah yakin bukti itu sabar rojulan eta teh hiji lalaki kariman anu mulya. Wa qala alaihi salatu wassalam ida ahabba di mana-mana mika cinta saha Allahu Gusti Allah abdan ka hiji jalma ibtala tah nyoba Allah hu ka itu abdan bibalain ku cocoba ku balai la dua anu henteu aya obatna lahu pikeun itu balai. Pain sobaro tuluy lamun sobar itu abdi ijtaba tah milih Allah hu ka itu abdi. Wa in rodiya jeung lamun ridho itu abdi istopa tah meuting Allahu ka itu abdi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma tajarra'u henteu ngaregot saha abdun hiji abdi jur'atan kalawan regotan afdolun anu leuwih utama atau anu leuwih unggul ingdallahi mungguh Allah min jur'atin tinimang min jur'atin gaitin tinimang regotan ambek. Kadomaha saperti kenahan abdu ha kana itu ambek ibtago karena nyuprih abdi wajhillahi ta'ala kana karidoana Allah ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sabru ari sabar wasiyatun eta teh wasiat min wasoyallahi ta'ala tina sawareh pirang-pirang wasiatna Allah ta'ala pi ardihi di bumi na Allah. Man ari saha jalma hafido anu ngaraksa man ha kana itu wasiat naja tah salamat itu man. Waman jeung saha jalma doyaa anu ngalalaworakeun man ha kana itu wasiat halaka tah ruksak itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam auha masihan wahyu saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah ila Musa bin Imran ka Nabi Musa bin Imran alaihi masalam alaihi ma eta tetep ka itu Musa sareng Imran assalamu ari rahmatna Allah. Ya Musa hei Nabi Musa man saha jalma
lam yardo anu terido man bikodoi kana katangtuan kami, walam yasbir jeung henteu sobar man ala balai kana cocoba ti kami, walam yaskur jeung henteu syukuran man nikmai kana pirang-pirang nikmat ti kami, pal yakhruj tah kudu kaluar itu man min baini ardin ti antarana bumi kami, wasamai jeung antara langit kami, wal yatlub yang kudu neangan man lahu eta tetep pikeun itu man robban kana pangeran siwa anu salianti kami. Waqala alaihi salatu wassalam, as-sabru ari sabar indal musibati dina nalika meunangna musibah, bitis imiati darajatin eta tetep kalawan 800 derajat. Waqala alaihi salatu wassalam, sabru saatin ari sabar sawaktu khairun eta leuwih alus minad dunya tinimbang dunya, wa ma jeung perkara piha anu aya di itu dunya. Waqala alaihi salatu wassalam, as-sabru ari sabar ala arbaati aujahi eta netepan kana opat pirang-pirang jalan. Sabrun kahijina sabar alal paroidi kana pirang-pirang kaparaduan, wa sabrun jeung kaduana sabar alal musibati kana nandanganana musibah, wa sabrun jeung katiluna sabar ala adannasi kana pilarana jalma-jalma, wa sabrun jeung kaopatna sabar alal pakri netepan kana kapakiran. Pas sabrun maka ari sabar alal paroidi netepan kana pirang-pirang kaparduan, taupikun eta teh ngahasilkeun taupik ti Allah. Wasabrun jeung ari sabar alal musibati kana nandanganana musibah, masubatun eta teh ngahasilkeun ganjaran. Wasabru jeung ari sabar ala adannasi netepan kana pilarana jalma-jalma, mahabbatun eta teh tandana dipika cinta. Wasabrun jeung ari sabar alal fakri netepan kana kapakiran, ridallahi ta'ala eta teh ngahasilkeun ridona Allah ta'ala. Waqala alaihi salatu wassalam, ida hadasa di mana anyar datang ala abdin kahiji abdi naon musibatun musibah fi badanihi dina badanna itu abdun, au malihi atawa hartana itu abdun, au waladihi atawa di anakna itu abdun, pastakbala tuluy nyang hareup itu abdun, dalika kana itu musibah, bisobrin ku kasobaran, jamilin anu hade, istahya tah ninggalkeun saha Allahu Gusti Allah yaumal kiamati di poe kiamah, ayyan siba kana yen nancebkeun Allah lahu pikeun itu abdun mizanan kana timbangan, awiyan suro atawa mukakeun Allah lahu pikeun itu abdun
diwanan kana buku amalna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tamat ieu kitab. Hapunten dina sadaya kalepatan. Mudah-mudahan ageng kamangpaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.